seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi. Nanaonat nihayatul aulia bidayatul ambiya, puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir bengawan Nil caian kering frontal, orang Mesir kabeh lapor ke raja tuh bisa kukumaha, gubernur maksudnya tuh bisa kukumaha aya ge di Madinah. Umar bin Khattab coba laporan ke ditu, laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaran bengawan Nil caya. Masya Allah, cek Sayyidina Umar gancang cerita bener we nyen suratnya suratna kugula dibacakeun lamun namun ditulis panjang ngan moal, sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal, ini bahaya. Haji Mamin geus nempo bae wah surat naon ieu.